Kayak ujung-ujungnya mah tenang we, perang mereka jeneng. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Perang jasa ieu mah deuk kumaha perang atuh. Deuk kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyat teh masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Di ais kiai-kiaina supaya masuk liberal hiji dua asup deui ka urang nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika dibere dididik ditanggal liberalkeun jieu ngaranna tetep bae datang ka urang disenserikeun ku santri hehehe bergerak sia di ditu mal bis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Wallahu a'lamu bimuradi. Fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan. Abdullah bin Ubay al-munafiq ya Abdullah bin Ubay al-munafiq kang munafik yusariuna ale age-agean ya alladzina kabebihi ing dalam Yahud dan Nasrani dan Nasara fi mualatihim tegeseng dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna alaihim ucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina anha lakang sasadu kabeh saking mualat nakhsha tusibana ing labana akhsha wa ingsun sadaya tangananina ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan daerah apa dahru apa daru zaman alaina ingat dasingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi wala yatim wa Muhammadin lan le orana sempurna apa perkara Muhammad atu palaya miruna maka ngaembargo atawa ngabeko taya Yahudi lan Nasrani ingsun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani ingsun sadaya qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala fa'asallahu maka manawasafa Allah iku yantankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkeun bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkeun agamanya Allah amri min dia atawa perkara kang tetep saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka ada ngarumpak kitu tutup ongkang munafik kabeh waktu dhahihim lan kama melehe iya munafikin yusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ingat sebarang kang nyamarkeun yang munafikin gabe piampusim dalam pirang awak ing dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mang-mang wa mualatil kufar lan asia-asia ning pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan dan baca ropa
Istinapan ala istinab biwawin waduna kalawan wawulan oranana wawu wa yaqulu atawa yaqulu bin nasbi kalan kalawan den mazana aslan den baca nasab aqtufana den atabakan alayati ing atas lapan yatia wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong akeh amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalau setengah ya alladzina idza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup ya munafikin ta'ajuban karena ada ta'ajub ulai anda tahu-tahu kila samudayane wong alladzina iku ake aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabilaing Allah jada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina goya tatihadim kalawan katog itihade atau nemen-nemene alladzina fiha ing dalam iman innahum la ma'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira ka fi dini dalam agama qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala illa fad habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal af amaluhum pirang-pirang amale alladzina salihatu kang salih fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasirina iku kang tuna kabeh dunya ing dunya bil fasihati bil fadihati kalawan dan memeleh al akhirat dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah sama sekali ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususnya kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah sama sekali nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh ande ngahancurkeun Islam iba heula terus datang ka huhahehe ge tetep pedeg ngahancurkeun Islam zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam tapi kersading Gusti masih kene boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis ieu hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat kakara geus pasantren kos kieu aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kiamat kuari mah paling kacau-kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu kene nu handle aya nu ke aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein udang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene masih kene hebat masih kene luar biasa iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah pokona hancurkeun geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih geus pugu Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae mantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae
mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah, sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Oke, beres Iran Cikupa tuh panggilan nama lodar orang Cikupa sebab didihnya aya citra. Nah pusat nanti Masya Allah di ditu maka senjata anu ampuh F-150 ari urang Cikupana make pepeletokan jangke makanya takkan rawak lagi seueur geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha. Nah ieu lain lalagaan ieu teh diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi ieu Indonesia ieu tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bobrok nagarana rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana nagarana pemerintahanana rakyatna tetep anti Amerika. Kajeun deui kumaha ge nu penting mah sarolak gararaji ibadah geus bae sakitu. Pokona mah kayak ujung-ujungna mah tenang we perang we kajeun kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Ieu perang jasa ieu mah kumaha teh perang atuh. Ndek kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditah ngaliberalkeun. Deal ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengseureikeun ku santri. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, melambat marhaba. Dicelinyana deui. Teu bisa kajian. Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teh tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah geus ku Persis geus ku PKS geus tita ulah malah make sapeker ila hadarati sial cek nyana teh tetep bae teu bisa bingung di Amerika geus triliunan ieu teh misionaris lagi anu di Belanda nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdani malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi tipatikan ti Roma ka urang marah asup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan mah dog beres mawa berkat seger kita bisa dialogitkan tuh bisa mata kalau mau nanyakan pasar Cikupa jeung pasar Kemis iya sih irahan nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Mulud datang ka cau nu petot beak kabeh berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus nu disebut cau hansip teh beak kabeh ieu berkah Mulud insyaallah eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelema letik kemudian nyana teh diutus ku patikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bae miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomong na Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu caknya salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja
ngabahas tentang ketuhanan yang asli, dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu puasar besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran emang tilu jadi hiji. Nah iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkol ke Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula Kristenkeun Indonesia ngomong salah itu. Coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun, geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranna dek ditimbulkeun deui, sedangkeun cak Kanjeng Nabi la qaisara ba'da eueuh qaisar sabada paehna qaisar. Tidak ada cak Kanjeng Nabi la qaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada Kisra setelah mati Kisra. Cak Kanjeng Nabi bener ti Kanjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh Kisra. Nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kanjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja ngaburkan Tuhan anu asli. Terus dimimiti kedua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah setelah katujuh di Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur meujana luar biasa, anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyana paus na coba nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudak bingung nyana jadi jelema suci hayang, tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah geus keun bae eta mah urusan nyana, dek nipu urang ka mah, dek nipu Al-Qur'an, dek nipu mukminin pe urusan nyana. Urusan urang mah urusan urang bae. Urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Leuwih parah atuh boneka-boneka na ieu di urang teh. Kitu memang kaayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae. Asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Tah di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an, liberal ke kapitaliskeun ye negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja. Lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye. Ya, dengan hak asasi manusia HAM
teu anggeus-anggeus urusanana tetep we nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ikut ka nu leutik ieu adalah hampos ieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok. Jadi bok-brok bin. Itu negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an bisa ngajelaskeun Al-Qur'an bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah jeung geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal bejen teuing yang sia teh urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus loba tadi Indonesia mah nu sekarang itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai gua mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sebenarnya ceurik bertentangan camat bae loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eureun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nya eta kos kitu teh hese lain lalagahan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana sabodo nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing hade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba min jabar ta min jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar sia mata sia sing hade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna nu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah keur bok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedan teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang ngaluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto tah putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam bari geus ada perintah geus ada henteu deui alhamdulillah tiga kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedengkeun cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan
iman aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik teu ieu bakal kadeu nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah krempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak deuk agag-agagan hungkul lah mani nyalindung kanu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cek sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa benerna mah ieu urang teu puguh dipimpin ku Muhammad perang sanggeus perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo pangku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila eueuh hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan geus aing mah kajian gokomaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajian gokomaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu cak Ubadah bin Somit teh teu kitu cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajian kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi geus lila kula bergaul jeung Nasrani jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani wari ba aing mah deuk berbalik aing deuk jeung Muhammad bae Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kunanaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu ta ieu kula sakadar bebeja kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng hukum tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen hukum ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar belum eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya hoeun maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeudehan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyahoan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari minta hampura ieu ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik na ka rombongan Yahudi teh ieu kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayatimu amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna wala anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolo tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik kitu belok ka Belanda loba jasa anu tadi nak bangun tegerdak dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ke Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara
saeutik kita nu kos kali itu prajurit teh lah yang daripada pae berjuang ya kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diulangi kos kara itu masyaallah ya Karim atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae panggil ku Golkar hayangna ieu bae wah juga naik panggung nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa rian ku hari mamawa anak map eta teh ngahidup liberal ngaranna nu mantap kiai ara lembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh anjing pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh apa dia teh pemerintahan pan lain Quran ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riad ai di panggung cak Allah ditolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaonnya caca aing cenah maca kitab gitu-gitu keneh ngajelaskeun gitu-gitu keneh hate sia kiai goblok nama golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham kan itu panu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah naleungkeun tolol teh budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol sama kiai itu lain kiai orang memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial ada sakumaha tah hidup-hidup kos gitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kebelah dituna nu ku urang dibaca tadi kebelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna ku jana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tah mantak teu kapercaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahan nyana marah tinggal marah aja teman Allah nu teu ngalakukeun anak sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik yang ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti kadituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun kitu teh mun dijerokeun mah ku urang janten aing mah sia katipu nya ge henteu ngan katipu sia teh nyaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sih mah aduh juri kurang mau numpak kuda beureun ka dieu tah atuh ya isi mah kedel ngebengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak ih mangga bae indek ulah urang naon sebab aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya areng deuk los aing deuk pek hayu bae ngagugulung nu kos kara itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana hayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut isin atuh oh dibawa dipapagkeun make sedan oh dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai oh aing hebat cak edan dair naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur ausatu aja kira teh bang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna mah aja tolol teh kiai aduh sakada dipapagkeun dibere 3-4 juta eta Quran punyana geus dilindes di leungit mantak teu percaya lah
daripada aing santri nyeun yayasan aing. Emang orientasi ka dunia baik. Pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajen kumaha ge. Sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah aing eta mah rada deureuh suka kitu mah. Eta nu pelampiasan. Santri aing baralik aing mah manjing nyeun yayasan. Cek Allah tolol sia. Lain tobat ka aing. Enahan hayu gugulu ka beuki acur bae terus bae. Beki bau maknawi aya di amban mah tuh make minyak izani maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kan bau teu karasa lain tobat tambah lelep mun deuk make Al-Qur'an atuh bajakeun geus ngaranna bae gari tah nu sakola nu karuliah los kana ditu sok saya terus kenara ka moal kebeli paling 1000 tahun doang los santri-santri teh mengulah ngadoakeun bae supaya aman ai kudu milu aduh aing liwat dari tetetet aya kiai sorban mah udang-udang ieu mah liwat keur kampanye beulah mah liwat teh da kaya teh mah terus pakai sorban make jubah deui jubah mah para di salat kiai tolol kula seri beri jendela aing bau ke si eta bener aja acak-acakan tadi acak-acakan nang sangat acak-acakan nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sumur beres kos kitu geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos kitu teu kudu didoakeun geus asa ajur sorangan nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus kaditu namun kami aya kasusahan falayamiruna moalaya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami di embargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu Tajak Allah fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawianan lain ngan bahasana bae fa'asallahu ayatia padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asallahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil fatih kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak keliling kana dunia telurak keliling kana materi telurak keliling kana makhluk fa'asallahu ayatia bil fatih pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatia bil fatih ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi Izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrehkeun ngalahirkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tadi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskeun fa'asallahu ayatia bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri li nabi dejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah pasti ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ke sarua bae lamun ngajelaskeunana lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah kiai bae kuari boku urang kiai di deuleuna setengah
agama 50%, dunia 50%. Buktina ketika disogok ketika asup ke DPR dana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui. Ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui. Agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek. Ciu tuh mantap. Ieu Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya. Deuk ieu naon majelis bangun, nya naon deui sekolah bangun. Nya naon pondok pesantren bangun. Tak setelah dibangun lek bae menang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya geus baru bisa ngomong cau au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dipangnyieunkeun negara kita kan demokrasi. Atuh udah sama-sama saya dukung kamu, sekarang saya dukung kamu. Endahan kiai na anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara orang mana negara demokrasi kamari orang dipangnyieunkeun masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana dek nyieun gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya tolong teh coba tak kiai goblok teh tak kiai aya eta di Cisoka hiji kiai belah raja hiji kiai nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh. Alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja. Jadi itu kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin. Bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangeun ilmu di dadana loba teu hayangeun nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh nyaho kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu malah mun bisa mah nulu dari teu kudu hayang berkat kecuali gede. Cenah kieu masuk gitu, emang gitu sebenarnya di urang. Fasallahu ayati bil fatih pasti Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama. Anu murni agamana. Musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslim mah. Sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah jarjana teh bener nu kumaha sih. Nu bener kumaha sih teh. Rah, nyaho ku ari mah. Cak kiai teh ya, cak kiai mabok haram, awas ya. Nyana mabok tapi tetep nya ceramah. Goblok sia, haram mabok. Nyana ge mabok padahal. Sia nyaho di mana? Aing ngaji di kiai. Sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum cak eta. Eta tolol tah kos kitu tah. Goblok eta jelema nu kos kitu tah. Jadi tetep jarake ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram. Sia mabok ulah nu lain cak eta aing mah lain deui aing mah. Aing mah lain bukan haram. Eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jahil ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh ya nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sia haram tah sia ulah ka aing heulana lawan ka aing mah butuh sia bae ulah tutup gue nu ngeureudit jeung nu ngeureudit ribut nu ngeureudit jeung nu ngeureudit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngeureudit bae ieu aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngeureudit teh atuh aing ge sarua ngeureudit sia ngeureudit atuh ulah ngamarah henteu tetep marah nu ngeureudit tolol eta jelema ya karim masyaallah wa yati bil fatih pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah amrin min indi atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna dihareupeun mah sumuhun daud tapi dutak ditukangeun mah meurepan
eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amrin min indihi Muhammad bakal kanyahoan kege kadeu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan kege ku anjeun Muhammad. Bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombongan anak di hareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae, tapi ternyata kakara dihareupeun jeung permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu. Nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah. Bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jaradilah para munafikin teh naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir. Hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh. Tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni. Tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun. Tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad. Kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna, sebagai pamimpinna. Kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung. Jadi nyana akhirna kabuka isin mantak payusbihu nadimin. Atuh akhirna nyana jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi. Atuh makin menjadi-jadi kuari mah. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda imanihim. Tinggal mukminin bae anu nyaksikeun ka rombongan Abdullah bin Ubay teh heran. Kabeh ngarobrol hareran kabeh. Heuy. Udah coba ka dieu coba urang karumpul di dieu cek mukminin. Enak. Aya teh Abdullah bin Ubay di hareupeun Kangjeng pohara amat nya depa. Luar biasa aju di urang ngeunaheun jasa ngomongna. Jeung barahanna pohara jasa. Ih, eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana. Mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna. Jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa. Eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah. Emang kunaon gitu? Aduh. Pannyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum. Cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh. Ieu urang ka maneh ge babarengan. Sekarang kacai jadi salui kadarat jadi salau gak kayu urang babarengan sasapa pahit saba manis pokokna mah yuk urang babarengan pan ngomong lah kos kitu eta Abdullah bin Ubay tak kos kitu tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang katipu cak mukminin teh eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay. Anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin. Lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa. Mun kurang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusruk. Depak tapi horenganan hatena ka ditu. Tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin. Kutingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladzina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubali heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jarak teh ngumbah sumpah ge pohara jasa sumpah ge cak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana sanyana kami kabeh ieu adalah pendukung-pendukung marane nyana
pamakai innahum lama'akum. Iba bahasa mukminin, bahasanya nama kami, bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran, ngadukung perjuangan Muhammad. Disapertikeun ku mukminin, heuy pancaknya teh cenah innahum lama'akum, nyana teh apan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna, tapi pan kuari ka di itu herannya, aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana. Munafik teh kos kitu. Dibuktikan kuari ku urang, di urang kos kitu percis di urangnya. Percis jasa masyaallah eta si budak ai kapangi keur naik motor ge mendak hampir ngaguling motornya. Ku mendak-mendak nanya eta. Waduh luar biasa horenganan hate nama masyaallah. Kanyahoan kabeh. Ih eta sakitu bageurna. Hanas kurang harita mendak dijadikeun pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan. Tekanya hoannya ku urang katipu be urang mah ngarobrol teteh tah munafik teh kos kitu mah sing ade basa adu mendek nah handap teh sing hade soang be soang mun keur nganjeur kitu aya urang heo teh ka handap parek macong soang eta masyaallah teh soang ya karim mare munafik teh atuh potongan soang orangana ya Allah ya Rabbi itu kan. Padahal dia sumpah bin Ubay innahum ma'akum, tapi ternyata horenganan aduh ampun mendak habitat amaluhum fasbahu khasirin, hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam, dakwah Islam, nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad, kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus, tapi ternyata horenganan nyana hulu ka Yahudi habitat a'maluhum, hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh. Kulantaran sakitu atuh fasbahu khasirin, jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana, dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin. Geus mukminin ge nyarahoeun kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin. Di akhirat tangga disiksa ku Gusti Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka. Naudzubillah min. Dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa. Aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja. Kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunanan. Ka masyarakat duta tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nya mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung. Berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh. Munafik teh. Ustad eta ngaranna ustad munafik. Malah kiai deh, kiai mah ngadukung. Minimal atuh ulah mere support kiai mah. Minimal sukut bae atuh. Kadangan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir. Anu jelas can nu bejeula di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh. Lamun aya pembangunan gereja, masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja. Beda jeung Islam, masjid teh hanya sekedar sup ngaji keluar, oh masalah. Anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan gereja disebut aya konsili. Artina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional, aya nu nasional. Matak aya gereja, bahayana gede jasa kiai make rekomendasi. Kiai Golkar teh. Izinnya anak kiai munafik kita lah kos kumaha sih naon nu dibabaca kunyana Quran pan urang teh ulah resep komo hidup mah bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali kemudian urang jadi pamimpin jadi gubernur urang teh atau urang jadi bupati nah masuklah ke gereja lain deuk ngadirikeun gereja dakwahlah di jero gereja supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegedean asup ka gereja merelah petuah
Ayah hidayah asup ke jero dadana konsulahnya nata jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah dek bare hidayah merenangan ternyata asup Islam awalna itu penggede asup ulah ke gereja milu heula dakwah di jero gereja gitulah dongeng Pasudomo tah ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini keluarnya konsultasilah nyana jeung Hamzah konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung gitu almarhum kiai teh katilu kiai asup Islam nu kuari di Bandung teh awalna ngadengikeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam. Tah lamun nyuskos itu silakan asup ke gereja dakwah tapi ngizinan nyin gereja mah ulah haram atuh. Nah, jadi kudu aya satahap-satahap apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan sebab bergerakna di gereja ustad jeung kiai di bere Samsu doang abeh ngebul ya Allah lain bere pirunan atuh tolol teh budak. Masyaallah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abe urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ala tuturkan ucapan ulama-ulama anu balaler abeh urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandai ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa min sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga urang anak incu urang disalametkeun tatangga urang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur urang mukminin mukminat disalametkeun sehingga urang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan kuari wala syakka annahu temang-mang yakin sayana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu cek Kangjeng hayu hayu ulama utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu 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 wasyafi'ul akram nutukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab cek Kangjeng Nabi hayu hayu panaik bae teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu hayu ka dieu yap wih mantep jasa abdi mah keur baringung deketan kulapan kulama deket ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumaha ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu dek melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat doloon guruna nu boloon ieu teh dek la ilaha illallah teh dek ka Allah ai anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh teu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing
urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah. Moal bisa kajen ting baripat-baripat teh moal bisa kajen bohong. Kangjeng Nabi cicing di lawang. Ka dieu, ka dieu. Hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi. Aing ayu anu ngusulkeun ka Allah. Abdi mah isin loba keperluan, aya keperluan naon? Abdi mah isin loba kabingung, boga kabingung naon hayu dilaporkeun boga ulah. Tuh Kangjeng Nabi nanu mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman roani wa tuba liman roa man roani wa tuba liman roa wa man roani wa tuba liman roa wa roa Habib Rozak terakhir tempat kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat nunggu sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng ngeuleunun le pas menjeunah nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu batok sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawat teh nu mana ge ngajurus lamun sholawat munjiat oh diriah hendak sabandiah ka ditun sholawat nariyah sadziliyah sholawat fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah sholawat atuh ka ditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deuk ka mana ieu urang aya ka jurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan mata eta baca berjanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa asfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu handak ngarenung bae urang peureum benta jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batinan moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kumaha ge nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi aduh lamun nya nabrak kebro cilaka cakedat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng ngimpi lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sababaraha kali geus ditolak sababaraha kali teu useuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nya daekeun nya kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nya wah hanya gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali kejemur ka kali sial ada nah ngimpi doang tah eta teh impian teh
nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu orang ngeuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meulik waring letik aya karangan Imam Ghazali caritan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapak teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupakeun ku sebab urang terus-terusan bae komo tamah macan amsarati fuman wa farqani wal hubuya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsarati fuman wa farqani wal hubuya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati fuman. Nah dibaca kurang memes sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan aju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku Maulaya Sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang karep sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu heula Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli nam sarate fuman wa farqani wal umuya daridul ladzati bil alami Maulaya Sholli wa terus datang ka urang rada geus rada naon karang-karana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung nam sarate fuman wa farqani wal umuya daridul ladzati bil alami Maulaya Sholli wa sallim PS sakali henteu dua kali ka ditu da mangim pasti jasa kula caritana bulan puasa tah terus bulan puasa lempang ka Imam Ki Soleh Imam Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan ka katu kula nanya ayo si jalan ka mana ieu nanya ieu jalan ka Madinah Imam Ki Soleh sebelah teh belah diri Imam Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab boleh dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek yeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh ulah itu aya deui orang Arab udah kasep tidak boleh khusus orang Arab cek orang ajam tidak boleh lupat ka dieu itu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi malai nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur urang sakiana enggak boleh naik ka dulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragakeun mana ringsek asana